Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tadi minipel kali aya mah urang teh rek nyeuseut 2 ember gede ieu teh. Dirasa eutikna nyeuseut teh loba we jeung loba da urang minang dikumpulkeun teh geuning heuh. Geus manu alo urang teh loba heuh. Anggeus cuk urang teh sakalian da urang mah geuning asa sarareuk seuk loba seuseheun teh. Dan ieu teh alo urang mah temat tuh cuk urang teh di teh seuseun nu sorangan wae ge hese. Ajar teh cenah engke we cenah ku urang. Hayo we engke ku urang cen teh nepi ka numpuk mah dicai heuh jiga jarian. Lanjut ieu teh balik deui we urang teh nyeuseut teh make sabun jelly deui da geus beak sabun eta nama sabun rinso jeung colek nama. Da urang mah paling ngeunaheun namun misalna nyeuseut make sabun jelly teh loba busana geuning heuh. Make rinso mah geus we ruksak leungeun urang teh barulah teh geuning heuh hareuras. Mun mangsa ning loba lepis we nyeuseuna make rinso geus we ruksak leungeun urang teh pareurih teh ya. Lanjut ieu teh kana seuseheunana heuh ieu teh sakitu lobana ceuk urang teh iraha ieu teh saeutikna ieu nyeuseut dicai teh sararempit geuning heuh badu ka ditu badu ka dieu bujur teh. Posisina ieu teh karek beres mandi kudu mah heuh ieu heula nyeuseut heula ieu mah mandi heula. Mumpang-mumpung we ieu teh keur nyaasi ada sidikan urang bari nungguan warung mah geuning heuh sok loba nu gegeruan teh ya. Tu geuning ieu teh bari nyeuseut samping oge heuh jiga aya nu maot we nyeuseut samping. Ieu teh samping teh urut dipake eta dipake spray ku urang teh heuh geus kaciri ledok cuk urang teh buru-buru we ieu teh seuseut. Lanjut ieu teh karek beres saember carita mah heuh beres ngelabkeun ieu. Sekarang masuk panas cangkeng ieu teh urang geus nyeuseut geus naon teh heuh tapi da kumaha ieu teh pegawean teh kumaha deui da loba. Urang teh akararenyeng geuning heuh lamun misalna loba pegawean teh asa kumaha sarareuk seuk komo mendingan pegawean teh loba seuseheun loba beberesaneun loba geus urang mah yang leweh asli. Urang teh teu bisa mun misalna ningali eta teh heuh ningali sarareuk seuk teh geuning heuh asok bakat mun misalna datang balelo kieu urang mah teu pararugu mun ngomong teh heuh kadengena teh nya balelo nya teu nyambung geus we sing teh sempurna eta mah heuh didengena teh. Ada ngadenge bastur mah asal lancar ya mun misalna rekaman teh urang mah balelona teh diulang-ulang deui anger we balelo. Teh lanjut heuh kanu ember anu kadua heuh dikacida loba-loba teuing cuk urang teh ieu seuseheun Gusti. Itu kumaha urang teh heuh da ieu teh butuh we keur konten-konten teh kudu konsisten geuning heuh ieu najan kaberangan ge ngeditna. Tu geuning ade di keuman mah kacida ledokna ieu teh tina baju-baju teh cacak nih heuh teu dipake laledokan ka ditu ka dieu anger we cing teh heuh ledok. Saking ku kabulna we meureun heuh eta teh matak nararempel kana baju teh digosrok teh ledok we jeung ledok keur mah tinu alo urang nu panggedena heuh sok kotoran kadang mah. Biasana mah urang mah tara di keuman-keuman heuh langsung we dibanjurkeun. Tapi da kumaha ari loba-loba teuing mah heuh urang ge enak we nu aya cuk urang teh hamur kana cai lamun disemor-semorkeun mah. Keur mah unga-unga nyeuseut teh loba wae geuningan seuseheuna teh matak asing teh bisi lebar kana cai mah dikieukeun we geuning heuh najan loba cai oge. Batur-batur nyeuseut isuk-isuk urang mah bagian sore da sidikan kaburuna wayah kieu cuk urang teh euy. Berarti nyeuseut 2 ember teh heuh kieu we geuningan cangkeng teh heuh teu kaup ditempelan ku koyo. Ari teh ditempelan da beuki ripu geuning heuh panas we jeung nyarari jeung cararangkeun cuk urang teh euy mun teu dipencetan teh. Batur-batur isuk-isuk nyeuseut teh urang mah heuh bagian beurang da kumaha urang mah geuningan nungguan heula ka daek cing da bakat urang mah misalna aya dracin nu raresep teh lalajo heula dracin nepikeun ka akhir mah heuh kakarang ieu teh ngagawean sok hoream geus datang-datangan balelo teu pararugu kieu geuning heuh bingung ai ngomong teh nya urang teh kudu diajar deui heuh bahasa-bahasa ngomong anu jelas sing teh teu balelo kararieu. We urang teh orok meureun heuh anu anyar ieu bisa ngomong cuk urang teh heuh ini balelo teu pararugu. Cuk teh mah baheula meureun heuh cenah sok dibere eta sok dibere ketan meureun heuh cenah jadi cepel cenah tenggorokan teh mana mungkin cuk urang teh ngadahar ketan bisa cepel kana ti koro. Basa kolot mah geuning heuh balita teh cenah ulah dibere ketan bisi balelo ngomong bisi ieu cenah bisi cadel cenah pada bahasa teh. Udah urang mah lain cadel atuh ieu mah balelo ngomong we heuh teu sinkron jeung otak teh geuning heuh mun keur sinkron mah kieu geuning lancar. Heran urang mah diet ku dietna heuh turun 1 kilo naik mah 5 kilo nah nu dirasa cing teh tinu nginum ge heuh jadi lemak urang mah aneh. Loba nu narita diet geus urang teh diet nganu beunangna teh asam lambung urang mah lain kurus. Matak jelema-jelema nu nitah diet ka urang mah ngajak gelut jeung urang cuk teh hayu urang mending gelut daripada nitah diet mah ka urang. Gampang cuk urang teh diet teh geus olahraga ge anger we cuk urang ge da aneh urang mah misalna turun 1 kilo naikna 5 kilo tiap nginum hungkul. Aya nu ngomong senang heuh senang ti mana cuk urang teh otak we lieur. Da nu senang macing-cicing we hareupeun imah teh tinggal ngopi ngudud ngeunah we jigana teu